Wangsit Siliwangi mangrupi bagian anu kahiji. Ciri-ciri kasumpingan Ratu Adil atanapi Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tetenggerna pe ku dia aringetkeun budak angon bakal timbul di mana zaman geus robah. Ari robahna ku jalma doraka di mana somah geus kurang sabarna. Aturan teu puguh waktu. Ari tanah geus eueuh berkahna sedengkeun anu ngelmu geus teu metu. Ari awewe geus eueuh kaerana, lalaki jeung awewe geus sarua. Jeung loba anu ngumpul-ngumpul kakayaan atawa harta banda. Di mana kiai atawa ulama geus aradu-aduan jeung rea-rea deui. Aringetkeun di mana satria geus jual-jual bangsana. Wong alim geus bela kapindo. Wong cilik pada muncelik, wong edan pada kabagian. Tah eta moal lila deui, sing awas ajab tinu agung, ajab tinu maha kawasa. Babandulan maling kiara, bulang baling angin puyuh. Tah kitu cirina Ratu Adil anu boga gelar caturangga urang Sunda bakal mimpin Indonesia di kuta tandingan Karawang. Wangsit Siliwangi dina ramalan akhir zaman bagian anu kahiji. Salam ti Mang Encep Hendriana. Urang antos kusadayana satria piningit anu gaduh gelar caturangga bakal mimpin Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.